Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-safa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirur ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan hawa zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu teu bulan naon kieu bae. Pisan tertarikna kuno ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya anu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Ta eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok cilet-cilet kakutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sajelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake takarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Eta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caam ya sapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh
mun itu berkona pae atuh ngusru urang boga pamajikan geulis pae atuh embuh urang nangkeupna ge embuh kajeun geulis sakumaha ge pae lantaran nu paling repot urang kakareke kawin 2 bulan 3 bulan ieu pae belum dongkrak antrik na pae pamajikan kaset tinggal kaset sugih tinggal sugih teu perlu kaset pokona menu penting etana teger pae eta atuh teu berarti saeta lamun geus pae mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah pae hate mah temenang nulis sendal bagus lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu di deuleuna sendal mana ieu nu ku aing disikat eta pae hate na teh pae tah nu kos kitu tah pae tah atawa di deuleun bae mana irang dangora ieu pae teh hate na teh pae aya hiji urang Cikupat anu kitu pae kesehatan ngajina nuluan rangda bae pae kesehatan eta pae hate teh hese geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui kamari maka karet kredit nio kuari geus mulai net kredit Avanza pae teh hatena pae eta pas kitu coba ge gerak pae jana mun teu digencet di kuburanana ulah main-main tetep pae hate teh geus kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah pae ngaranna hate kita ulah nonton TV wow dijual nih itu beli lu gede atuh kuan modal tapi hate da kos pae tapi hate ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae mah kediri urang kuno pae mah ya unu teu boga TV jaka bae anu 5 nu penep TV teh jadi pak kula mah kuari kediri urang jeung modar bae pae hate saya bayang hirup hate teh mah kumaha kitu masyaallah resep kana dunia pae teh hate resep kana dunia teh pae teh hate teu resep kana ibadah pae tu kitu hate jalamun hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala per jam per menit per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata ka Gusti Allah na teu inget ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa hiji kanikmatan teh geus lokona salat teh ngahayal masyaallah nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu pae teh ngaranna hate tah ieu aya obat teh kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obat supaya ulah pae hate teh ka dunia ulah pati resep ka maksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah pae hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin urang-urang antakeun geus pokona urang mah urang nya namanya lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya nih perep nih tahu nih perep cek amin teh emang perep apa ini kalau kena hidung lu nih nggak jawab lagi gitu amat ya kami minta siapa dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu makan perep siapa iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari diurang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae
Eta ismu amin rais eta bahaya. Acak-acakan kiblat jadi ngidul gua lihat. Eta gara-gara tepa anta kos gitu. Masya Allah, Masya Allah. Segede kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, ulang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tak ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda salat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya bae. Biasana ahli-ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban. Jangan doang urang sakali deui ulah make salat kos gitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali deui ulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah minum sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama Masya Allah ulah lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh kunaon ieu salat keur penting. Jadi iya balu karena iya tebari lempang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, iya. Sembarangan meta Ki Uci. Nini papisak. Aki-aki geus pokona tebari lempang wae geus pokona mah. Mendak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah bae kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke. Ulu di mana, awak di mana. Lantaran datu sholat udah waktu khusus mantap diulah khusus merena sajang kurang mau ulah sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udang nage segede bakul nyana ngajakan sholat nisfu Sya'ban ulah mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum teu nyaho cak kiai ulah-ulah bae geus sakitu bae geus dasana jadi bejaan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu aca kitab tilok naon tilok tapi lah sakola sanawiyah geus moal nyaona naon kok kitu Pak hartina ulah sambarangan yen salat mah lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstruksikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ngin. Ulah hukum Nabi bid'ah. Itu bagus.
An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril masyaallah kanjeung maka tatamuanana ku malaikat Jibril urang maka tatamuan teh ku calo kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT bagus besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai rusak paeh eta hatena sebab udah dipakah kahayang ku nya iwaki kebanggaan jeung dunia ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali emang aya atuh aya wali nikah mitona berarti kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa saha nu nyaho kiai eta bisa depaan zikirna taqarrubna deusna saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna urang kata tamuan ku bupati mah hareudah kata tamuan ku menteri hareudah kata tamuan ku gitu camat hareudah tiis teh eta kadeuleuna doang ngamplop jada 500 sejuta 2 juta dunia kene urusan komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat datang ongko merek henteu goblok teh camat tungtungna mah ditajong teh camat goblok-goblok sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sya'ban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulangan mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut kayak bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut ngade teman malaikat pamungkas teman terus kumaha cenah kieu malaikat tergantung amal orang lamun amal orang bagus datang na kasep mun anu kasep sing ngade mun amal orang jore bangsa ngeridit nonton TV bangsa hideung malaikat tak sing ngade bisa anu hideung Waalaikumsalam malaikat sianya hidung ya. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat Gusti Allah dibuka. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak. Anaknya ah ka indung. Luhur atasannya ah ka bawahan. Bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat. Jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutikna ka pamajikanna mah meureun karunya. Ka anak nama karunya. Sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureunnya nama. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh.
Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya anak Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya anak Allah 290 atuh teh kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu dong padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Srep adi diangkat deui. Ya geheng sih. Ya Allah. Tah malam ieu teh malam dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa rasaka wa yadaika ila sama. Urang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagole. Bagol tu cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Mantap. Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban, yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh kileba anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atau nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan micieun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atau dukun tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu micieun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majeuna gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah muslimin kana zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu segala lain lalawara. Lain lalawara Allah ngahampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun ngridit ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah.
nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-gregetna kalau tadi dicaritakeun tukang sihir tukang tara Allah gregeteun jasa jelema nu ngulek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheureun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheureun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang geus cenah itu mah kiai di itu mah jangan ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jang kiai malah mah mun ngajakan nyana pamimpinna pokoknya tidak terkecuali akil riba al-aqal walidain atawa nu keuheul ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana maleman nisfu saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah insyaallah mana deui wanamam tukang adu domba zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu biasana ahli partai zulwajhain teh kos kieu ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa zulwajhain nu kaya komo pemimpin nama wah cenah ulah Golkar bae meureun saja nya sawaun saruha kabeh ge kos kitu masyaallah Al-Qati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk mumbung wauh jeung adi lantaran boga masalah mumbung wauh jeung mamang mumbung wauh jeung uwa nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah Allah keuheureun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi fa inna haula'i la yunfaru lahum ieu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi Masya Allah, lain lalagaan tete akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngridit sarua bae. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum wahai jelema-jelema lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjeun ka diri anjeun jaga diri anjeun pelihara diri anjeun ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun jelema anu bahaya moal ngabahayakeun jelema anu bodoh moal ngabahayakeun jelema anu nyacan idza tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah di mana anjeun geus meunang hidayah di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah kajeun batur mah batur bae maneh mah alaikum anfusakum na ieulah ngangeunahkeun ka Kangjeng ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril tapi dipraktekeunana mah cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011 geus aya ayatna geus aya ayatna kuari ieu pake urang ayat ieu pake Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai kelas-kelas para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi
ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganna ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge ku ari teh geus sing hariyeng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuhna kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus kadar itu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadis Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alfiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngamenang ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Qur'an ngek kitu bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bangna ge geus wilah-wilah ieu mah bank asli ieu mah geus bank nasional bank internasional geus teh asli deui make kitu keneh tadi Arab mah di urang mah geus eueuh ganti bankna bank syariat leuwih parah deuk kumaha ieu eueuh suara dakwahan hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganna loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban orang datang ke mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur mah heulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endek nu leuwih gede bae ngeridit batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah alaikum anfusakum jang sorangan bae heulangan alaikum anfusakum dan keneh mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wa kumu bisolahia diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat la yaturukum man dhalla moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh
nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh lain teh nya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalahnya nana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam kitu teh daripada urang yang ngalemnya disiksa di akhirat maningan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala dokterandus segala profesorus ulah mah inget kana is kitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngarti orang ketos mah kita mah yang intelek bet mah. Eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya naon kitu ngaranna aya tijalikeun. Cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae. Pan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus teu daya teu upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaan mah kumaha kuatna bae neangan sakumaha lauk neangan cai lauk teh sebab lamun dicai hirup lauk teh masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana masyarakat neangan nu asli ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing ceger-ceger mah ceger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya na aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng jadi ngredit sakieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh ceknya nanti ingin tadi nama negara ada bener baik aduh hese jasa aduh neng orang ngawarung itu pan modalna tibang ajo cek kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah kebal itu dia mah urang isin bantu untuk boga motor-motor aja geus sudah ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salah ge be aing salah milih tanaon pamajikan ieu kieu amat sih pemajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh kasempak-sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sih ngadengikeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat kalau geus geus kitu tah eta neangan nu asli engke jang pertimbangan bejakeun ka nu sejen teu percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teh kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan orang anu ngadidik orang teu bener lingkungan orang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan orang ngadidik haram lingkungan orang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli hayang nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalangan anak di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe manan hepe ku baturna tilok aya gedang hepe katendet ku nangka nah iyalah
Nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ke mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun wasli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapih hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam kuari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres kuari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang bae heulanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah mun ditanya heng kiai boga TV sakieu ge nangaleutikeun kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro nanaon keur ngising ge nonton TV bae boy mah kiai Golkar pohara mah sih insyaallah ngeun kumaha atuh ayeuna tah ieu geus harares alaikum anfusakum sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunya nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mula amatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idzah tada itu geus meunang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon henteu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngelengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ke arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi mah cicing sia deui cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ye jamun ang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong nu geus kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idzah tada itu idzah tada tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai Golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca
ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin. Muit tolol. Kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar. Di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Nah, sia. Aing geureuh dibaca ku sia, tapi sia kan minta buruhan. Cak ayat aing dek nyeret sia ka neraka jahanam. Moal kebaliangan 1000 tahun doang yai. Isi amat. Baca ku sia di pendopo. Baca ku sia pakai istighosahat. Baca ku sia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Sia na ge minta buruhan. Dek bener kumaha masyarakat. Dek bener kumaha. Nah sia. Ayo sih anu ngajina handa pentanggal Ambon teh nyahoeun. Ieu urang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia. Geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun. Jang diri maneh bae ku ari mah. Ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak. Lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan deui tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba haju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram cak anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka bantu lah, apa mah kuno. Aduh, cak dia nanti aing dakwah ka anak orang teu bisa. Ka pamajikan we. Eta kredit haram. Loh, kuno. Batur geus naik motor ieu masih kena haram kene we. Aduh. Horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese. Alaikum anfusakum diri urang bae. Aing masa bodoh tanya, sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwahan mah geus, tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas teu lalega sempit tetep sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau arek nokot deui nu Pak siang teu ngadengekeun ngaji. Nah, kuno. Teu kieu bae mah. Awal aya kakak mah kieu kulantaran sieun. Nah, bisi haju isuk page teu pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram. Kakak mah deuk ngaberesan. Enggak. Tanggung jawab ning da tunya. Hah, gas. Gas tanya ning tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu. Misalnya butuhan itu tanggung jawab wah pinter kodek ayo ka neraka kula ayo milu memilu itu bahasa orang Cikupa tak kos gitu persis eta Masya Allah ini mah beneran ini mah beneran aduh guys ya tanggung jawab kula guys kula nu ngajalankeun tah warung guys aing mah henteu nya guys tapi tetap AHS mah bareng guys beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang ngasatan pamajikan alaikum anfusakum ulah dordar urang nonton TV pamajikan nonton TV betoel nih nonton TV nonton paatna acara runtuy yuk eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu anu kos kitu segala film alah haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya geus urang leupas tah berarti
ulah jadi pareman kurang kurnya nonton di pareman tek ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya nak kajen ngukumaha ge sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu oh alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus kurang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik tuh beres horenganan ini udah teger idah tadai tumpat deh urang geus meunang hidayah pan nyulusupan hidayah maka jero rahasia Allah sama urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ka hate masing-masing anu bakal disalamatkeun mah langsung set sadar anu bakal moal disalamatkeun mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha nu disalamatkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh ge alumun kenceng teuing pancen sok marah reunan atuh geus senyum bae urang geus ka kamar kieu bae lah aing mah boga pemajikan gitu terus bae urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula ulah nonton TV urang terus ke pemajikan isinin sorangan gitu ieu mah teu kumaha nitah pemajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akira ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah atuh ngendek rumah nyaramna atuh moal bisa tuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji siang geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh sa naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka surga pamajikanna mah atuh ka neraka sebab di dunia ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik atuh masing-masing baik jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dijieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakaul al-muradu gairu cek sakaul mah nu dikarepkeun ku mambala idza tadatum teh lain ahli kitab saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang ge sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyaritakan tentang Osama tentang Islam diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam keganasan Islam kepiawaian Islam ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam ku gara-gara Irak invasi Irak dibom Irak terus dibombardir ku Amerika nurani orang Amerika
langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika gitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun dia akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Kos maripat deui kos maripat teh sangat rahasia. Aya jelema nu dibere maripatna teh keur lempang, aya jelema dibere maripat keur diuk, aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid. Aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah iya loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung diberi hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh. Langsung ingat kana keagungan Gusti, langsung ingat kana keistimewaan Gusti. Orang masyarakat dan geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat, hidayah komo. Nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, Panglima Inggris asup Islam wari. Masya Allah, lain letik-letik. Naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae. Wari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film nu asup Islam. Tapi tetap masih kena dipersulitkan hebe. Tapi kan suara geus luar biasa berarti kan. Ieu rahasia Allah. Nah, nu mantak asal geus dibere hidayah bae, kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah. Atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji ka masjid ka imah, magahan ngaji. Geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Eueuh deui nya sasakitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di dieu aya lampu. Cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna? Pareum. Kunaon pareumna? Sekupi. Pareum ku sekupi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge. Mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we minyakan. Emang kunaon gitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Pareum. Atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak. Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Pareum ku sekupi, pareum ku Honda, pareum ku pondok, pareum. Ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareuman. Colkeun. Ulah aya naon? Set Al-Qur'an hiji, hadis ulama tuturkeun. Deuk aya anu nyumbang gitu. Berarti saya dikumbangna 10 juta, leutik teh. Jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong. Geus ngelentit. Dibere teh 20 juta. Leutik. Dibere 20. Nganggeuskeun ku sekupi. Ces. Pandeglang sapandeglang pareum, serang saserang pareum, Tangerang satangerang pareum, keur carita di Banten pareum. Kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum, Bandung ku pilkada, Garut ku pilkada, komo kiai di Garut maceng pikri. Dulur-dulurna kiai malulu nyana ge termasuk kiai, mareuman pondok-pondok pasantren, ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam. Tinggal pondok bae 2 tingkat, santrina eueuh nyanana geus teu ngaji, wassalam. Pikri.
kumaha teh mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut ka jeung teh aing mah jang diri aing bae jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los deuk ajeun sanggeus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah penuh deket kacaangan nu jauh kasih lalatuan eta obor nu mentek nu ngajin dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah la yadrukum man dalla idza tadaitum insyaallah ngayeukeur carita li hadis Abi Salabata wallahu a'lam.